Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Cing Adnan, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu mana ieu teh nincak kana bagian ka-13. Sareng bagian 13 ieu teh mangrupi bagian akhir tina carios Kelong Wewe para mitra. Langkung tipayun para mitra, sim kuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi daya mangan sakadar carios fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan kaum dangu sadayana. Nya supados tong yang kolong teng kana waktos mangga dikawitan wae carios Kelong Wewe dina bagian akhirnya para mitra. Wilujeng ngadangukeun yuk Para mitra kaum dangu, kocapna Haji Sobari memang saleresna kitu dibalik sadaya kajantenan tapak lacak nu digawe kubah Armadi. Lajeng naon nu bade dilakukeun kubah Armadi teh wa? Upami sadaya korban tos nyakapan kana jumlah nu 1000 teh. Tarosna Mang Tatang kiwari palai terang sajelasna dina maksad Bah Armadi muntos nyekapan kana korban anu dibutuhkeunana. Ya sapertos ku wajib jelaskeun. Tujuan utami bade ngahirupkeun deui anyutan kilawe. Kadua, kabeh wargi nu aya di rangku khususna bakal dibere panyakit nu sangaja dijieuna. Jeung ari eta panyakit teh moal bakal dimukeun ubar. Iwal kedah nurut manut ka Bah Armadi pikeun nganyut paham kilawe. Janten tetekon yang anyutan dung geus digegeh ku kasepuhan hilir teh ngarepna bakal ilang ku ayana kitu. Jelas kocap waler Haji Sobari kiwari ka Mang Tatang. Mang Dartam jeung Mang Tatang ge ngertos kiwari mah kana maksad Bah Armadi nu janten bakal kitu dina ieu dongeng teh para mitra. Pertarusan akhir ti kuring wa umawi naon tujuanana adi jeung murang kalih kuring oge dirawuna. Nah eta memang geus aya rencana oge ka hareupna kangge Bah Armadi teh wa. Jeung kunaon oge anjeunna keur sanulungan paribasa ku keur samulangkeun deui ka murang kali jeung punadi teh. Mang Tatang taros dupi masih aya rasa ngaganjel nu saleresna dina hal dirawuna murang kali jeung adina waktos itu. Tos yang kahiji aya nu ditandurkeun ka aji maneh jeung murang kalih teh. Nyaeta si Kelong geus kongsi ngaletak getih satetes ti katurunan bapa maneh. Nu mawi getih nu ngalir tina katurunan bapa maneh mangrupi cara oge pikeun nambahkeun kamampuan eta jin dina kaharepna ngelehkeun sadaya getih titisan ti kasepuhan hilir. Kumargi sadaya getih nu ngalir ti katurunan kasepuhan hilir eta teh ngandung mawat. Nyaeta mawat nu bisa ngayantunkeun kakuatan pikeun eta jin. Kukituna namangsa anjeun ngageurih
nuhun tulung ka manehna pasti dibantos sabab niatna nyinghalkeun kacurigaan nu oge geus laksana naon anu ditujuna pikeun eta jin nyaeta ngaletak satetes getih teh ti katurunan bapa maneh. Kaduana supaya nalika anjeun dina kaayaan kiwari nu keur memang dibutuhkeun ku para wargi direngkuh sabab para wargi geus nyakseun maneh geus ngalaman palugon jeung eta kelong teh diharepkeunana bisa numpeskeun si eta kelong nu mana rencanana Bah Armadi kaharepna maneh oge kersa nampi pangabisa Bah Armadi nu bakal ngajadikeun maneh murid pikeun ngaturkeun siasat kagorenganana. Eta sababna Bah Armadi ngakon teu kiat kalawan umur nu dijadikeun alasanana kiwari Tatang. Tegesna Haji Sobari, Mang Tatang jeung Mang Dartam oge janten ngertos geus teu aya deui patarosan nu ngajantenkeun panasaranana ka Bah Armadi kiwari. Nanging tidinya oge Haji Sobari neraskeun kateranganana nu memang ditampina tina hasil nyidik batin kana rencanana Bah Armadi para mitra. Daing masalah teh terdugi didinya pikeun Bah Armadi teh sang sabab anjeunna kedah oge ngengingkeun satetes getih pikeun eta jin tina katurunan Bah Sukandar sedengkeun numutkeun pangabisa uwa jang ending boga dasarna nyaeta dasar katurunan kuat tina aliran getih Bah Sukandar nu sesah kere di ala getih Komopatina. Janten anjeunna dugi kiwari masih mikiran kana hal eta nu teu acan panggih pikeun cara ngakalanana. Pungkasna Haji Sobari geus teu aya deui hal nu janten katutup tina sadaya kagorengan Bah Armadi kiwari para mitra. Kurang ajar lain jelema pami kitu mah Bah Armadi teh 1000 jelema lain saeutik wa kantenan di alapati saukur pikeun kabutuhanana sorangan dina kagorengan lajeng naon nu kedah dilakukeun kiwari kurang sadaya ieu teh wa. Tarosna Mang Tatang rasa keheulna ngagudu gede dina renghapna peureupna ngeupel jeung nenggeulkeun maneh kana dasar papan anu didiukanana. Teu lami kitu para mitra jang ending lumpat disarengan ku Laraswati bari haheho bating kucapena lumpat nepungan Mang Tatang jeung Mang Dartam di bumi Haji Sobari. Akang, Kang Tatang, tulungan akang, ocapna Laraswati bari wandana kasieun pisan. Kesang gede leutik maseuhan sakujur awakna kitu oge jang ending nu kiwari sami kayaanana. Kang Tatang oge wah Haji tulungan kami wah sadaya wargi di lembur kalebet emak abdi pada ngarasakeun nyeri beuteung nyaeta nu banget nyerina dina patuanganana teh wah malihan aya oge nu geus uta getih wah. Ocapna jang ending nu kiwari ngawartosan kaayaan sadaya wargi di lembur rengku para mitra. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hayu Tang, saenggalna wae urang akhiran sadaya padamelan Bah Armadi ieu teh. Kocapna Haji Sobari. Mang Tatang jeung Mang Dartam oge rikat sumanget bade malaspati ka Bah Armadi nu geus nyilakakeun sadaya nyaeta kawargi anu teu ngagaduhan dosa para mitra. Bah Armadi wa tarosna jang ending nu kiwari reuas ngadangu Bah Armadi dalang sadaya ieu kajadian. Mohon jang ieu sadayana padamelanana Bah Armadi ngan panginten engke we carita mah saena urang enggal tudungan para wargi heula. Kocap Mang Tatang
Dilajeng turun tina babancik, Haji Sobari oge dituturan ku Mang Dartam enggal mapah ke lembur rengkuh ngalangkungan sasak di Cisewu para mitra. Para mitra kaum dangu, singgetna carios kiwari Haji Sobari kali sadayana kantos dugi di gapura lembur rengku. Nanging harita Haji Sobari nahan kasadayana, dume anjeuna terang kiwari lembur teh geus kakurung ku hiji kakuatan gaib. Nusaha wae ngalangkung jeung lebet ka eta kurung bakal janten nasib anu sami sareng wargi sejena. Ayo Cang, urang jugjog wae Imam Bahar Madinah. Hayo. Mang Dartam ngagidik di hareup. Reng hakna geus kabawa nafsu bade sanyana nandasa ka Bah Armadi para mitra. Ya Dartam, heula tong wakil beut ka gapura. Nu mawi bisa bahaya. Kocapna Haji Sobari. Mang Dartam oge eureun harita keneh manut kana arahan Haji Sobari. Kunaon waji? Tarosna Mang Tatang harita sasarengan di tukang Haji Sobari. Haji Sobari bari nangtung maoskeun doa nu janten tiasa nembus jeung ngabedah ka eta kurung goib nu didamel ku Bah Armadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum kun fayakun. Lajeng Haji Sobari umaja kasadayana para mitra supados lebet ka gapura lembur. Nya harita Mang Tatang disarengan ku sadayana oge ngiring lebet ka eta lembur. Laras wae wartos tijang ending sareng Laraswati para mitra. Unggal wargi diparet ti hareup dugi katungtung teh loba nu pada utah getih. Pada ngajerit tulung-tulungan malihan nu dugi ka pindara oge aya. Saking kusangetna seueur beuteung bari jeung nyeri nu antupna utah uger kalayan getih para mitra. Astagfirullahaladzim. Santetna anu dilakukan ku Bah Armadi nepi sambur jelema lijieun kieu. Banget. Kocapna Haji Sobari. Mang Tatang jeung Mang Dartam oge dugi kahawatos ningal ieu kajadian. Ya Allah waji, kedah naon nu kami gawean ajeuna ieu teh wa. Sumuhun waji, kami bingung dupi ngalangkungna ieu teh kedah kumaha nulunganana. Taros Mang Tatang jeung Mang Dartam harita. Lajeng Haji Sobari miwarang sadayana ngaminkeun doa nu bade nyuhunkeun ka Allah supados disehat waluyakeun deui sadaya wargi di lembureun ku harita para mitra. Tatang, Dartam oge ijang sareng Laraswati mangga aminkeun doa wa. Haji Sobari umaja kasadayana pikeun ngawitan ngaminkeun doana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Karim. Allahumma azhibil ba'sa rabbanas wasfi anta syafi la shifa ila shifauka la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Reres Haji Sobari ngusap rarai ku tanda rengsena doa ngadadak sada jelegur sapertos mercon anu disundut aya tibeh kaler eta sora teh tepatna dina pakarangan haur koneng anu sungil. Duar 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 sadana langkung tisakali. Mang Tatang jeung Mang Dartam kalijang ending oge Laraswati reas dugi ngorenjag ngadangu eta sora nu ngajelegur tibeh kaler. Buh, sora naon eta wa? Sumuhun Haji, dupi sora naon? Nyin reas dugi kang ngorenjag abdi wa.
tarosna Mang Tatang jeung Laraswati. Nu harita kongsi nutupan ceuli dumeh ku tarikna sora anu ngajelegur teh. Teu lami para wargi teh eling jeung mulai pada tiasa deui caralik oge minge tina rasa capena ngaraosan beuteung siga diremedan. Aduh, Tang, nuhun Waji, aduh tulung oge ya Waji, aduh beberes kieu ya, aduh awak kurang Tang, aduh lantung Tang, aduh. Kocapna Mang Boin. Nu harita disangke ku Mang Dartam jeung Mang Tatang nya disenderkeun dina bilik bumina bari leles batiku karasana tanagi ngarandapan nyeri beuteung nu dugi ka utah uger getih ti kabeh liang anggahotana nu janten kakuras eta tanagi teh para mitra. Sabar Mang, sadayana benang telu Bah Armadi ieu teh dalang sadaya musibah kiwari di lemburengku eta kabeh pagaweanana Bah Armadi. Kocap Mang Tatang para mitra. Nya salangkungna para wargi anu ngadangu kitu ge muntang tulung ka Haji Sobari pikeun nganggesan cara Bah Armadi kiwari. Para mitra kaum dangu, kiwari dina kaayaan jagat anu meredong, angin puting nu simpe tengah haliwir, rasa-rasa jagat memang keur teu bener. Ditambi ayana Bah Armadi anu calik diantawis dapuran awi di pakarangan. Nya jelasna kiwari anjeuna geus oge sayogi sagala parupuyan jeung kekembangan atanapi syarat-syarat nu memang haritama niat bade neluhkeun atanapi nyantet ka kabeh wargi di lemburengku. Dumeh rencana nu bade ngadegkeun deui anutan bapana nyaeta Jenat Kilawe nanging kabujeng dibongkar ku Haji Sobari janten anjeuna kapala geus setengah jalan. Janten keheul niat bae sakalian ngaruksak ku cara ngalapati wae ka sakabeh jelema rempuh. Urang ajar Sobari geus wantu ngiring campur urusan dewek. Pantes salami ieu dewek siga ngarasa aya ngirohan. Sing oreng manehna murid Kiai Nawawi eueun kulon. Urang ajar. Kocapna Bah Armadi. Kiwari anjeuna nu geus cicing deui tina ngadamelan teluh ka wargi-wargi dumeh kahalang teh ku ayana Haji Sobari nu geus tiasa mukakeun buhul-buhul pada melanana ku cara batin ka wargi-wargi. Dikira urang sakitu kamampuanna. Sok digawean deui ku dewek nu langkung sangat kasih darta weh nuker jeung manehna. Kiwari Bah Armadi ngagawean deui para mitra. Muntelkeun buhul nu disindet kana hiji boneka jarami leutik. Bahamna kunyem-kunyem sasambat ka para jin jeung jurik jarian. Dugi harita dipencetna bagian tenggek ka eta boneka nu ngajantenkeun karasa oge keur Mang Dartam anu aya di ditu. Rasakeun kumaha Dartam. Ipaehan sia ku dewek kiwari. Bah Armadi seuri sorangan ngarasa ampuh pamakena teluh ronggeh nu digaweanana ngeuna kana sasaran anu tepat. Nya kiwari para mitra nyarioskeun ka Mang Dartam. Anjeuna nuju ngarasa eungap bari seleketan renghakna teh. Pananganana nyepengan tenggek siga-siga keur ngaremed leungeun tapi teu katempo ku Mang Tatang jeung wargi sejenna. Nanging harita ku Haji Sobari mah bisa katempo. Istuning eta teh gaweanana Bah Armadi nu keur ngalakukeun teluh ronggeh. Tolong wajib
tulung kuring waktu. Mang Dartam kocapna bari sorana katendet ku si gaya nu nyekek. Bari gudubugan ngabantingkeun awak sorangan saking bangetna nandangan ka nyeri anu dirasana kiwari. Wargi jeung Mang Tatang ge bingung. Malihan para wargi nu geus sehat deui ngiring gibung harita teh. Malah ningker harita mah ka Mang Dartam nu kiwari keur gogosehan dina taneuh. Awasan bilih ke nyerang ka batur deui sieun kasarandingan ieu Dartam teh. Kocapna hiji wargi kiwari nu teterang yen Mang Dartam teh keur beunang santet ku Bah Armadi. Waji kumaha ieu Waji? Wah, tulungan Mang Dartam. Taros Mang Tatang ka Haji Sobari. Kiwari Haji Sobari oge lain kacicing. Nanging bahamna sami kunyam-kunyem istuning maoskeun doa pikeun ngalawan cara Bah Armadi kiwari. Awas bali digebuk ku sorban ye Dartam teh. Benyang santet terong ge ku Bah Armadi ye teh. Kocapna Haji Sobari. Lajeng wargi ge nyingkahan ku rada jauh. Teu lami sorban nu dililit kana tenggek anjeunna ditarik ku leungeun katuhuna. Lajeng disabutkeun kana tenggek Mang Dartam. Atuh kontan harita keneh Mang Dartam ngarasa lega deui. Teu cara sapertos tadi eungap si ganing aya nu nyekek teu daek leupas. Alhamdulillah, nuhun Waji. Aduh, tadi mah siga dicekek wa ieu tenggek kuring teh. Lugi ngap. Aduh, Kocapna Mang Dartam bari haheho. nya hayu para wargi sadayana urang jujug wae kiwari ayana Bah Armadi supados aya deui nu cilaka ku padamelanana. Kocapna Haji Sobari. Tibeh kidul aya nu nembalan. Tapi di bumi nato aya Waji. Ceuk nu tibeh kidul geus mastikeun ku ngilik ka bumi Bah Armadi. Moal aya di bumi mah hayu ngiring sadayana sareng kuring. Haji Sobari kiwari dituturkeun ku para wargi ngajugjug ka tempat di mana kiwari Bah Armadi aya. Dugi teu disangkana ku Bah Armadi panyumputan anjeunna teh bisa kapanggih oge ku Haji Sobari. Armadi anggesan sagala pajamelan laknat eta. Para wargi teu aya salahna. Geura anggesan jeung tobat anjeun ka Allah sateu acana ajal dugi ti koro sedengkeun anjeun dina kayaan sasar jeung dosa. Kocapna Haji Sobari. Bah Armadi ge ngorenjag ngadangu kiwari. Haji Sobari jeung para wargi geus aya di tukangeunana. Obor nu dibarawa wargi nyaangan di Karangawi harita. Nanging Bah Armadi sanes malah kanarimakeun kasalahanana. Istuning kalah kanang tangan kana kasakten Haji Sobari para mitra. Sobari marukana dewek sieun ka maneh. Loba catur, ieu tarima. Bah Armadi ngalungkeun sundungna ka luhur. Lajeng ku aneh sundung teh muter sapertos kitiran katebak angin. Ku kakelewengan muter ngababit kasagiteureun warga. Dugi warga ge pada malundur nyinghelaran bisi beunang ku eta sundung. Nya harita Haji Sobari sosoranganan. Numawi sakalina eta sundung ngababet beunang kana naon wae oge sapertos kasamber gelap ngadadak kabakar para mitra. Sok lawan heula sundung dewek sateuacan ngalawan dewek teh Sobari. Kocapna deui Bah Armadi. Sesumbar kusanyana ngakon sakti mandraguna. Nya harita teu loba tingkah Haji Sobari rikat ngajeleng. Dugi sundung teh dicepengna. Lajeng dibacaan doa si sundung teh ngadadak kabakar para mitra.
La haula wala quwata illa billah. Sundung teh kabakar. Bah Armadi siga teu percaya ningalina. Nu mawi sundung teh aya mawatna nu lain kakuatan leutik. Sabab jurig jeung sato galak ge pada sieun ku eta sundung teh para mitra. Kurang ajar Sobari. Tah rasakeun Sobari. Teu lami ngadadak aya nu kekeleperan. Ngajung kiring janten hiji makhluk anu goreng patut. Nu teh sanes eta teh kelong wewe teh anu salami ieu diporok ku wargi-wargi. Eta kelong wewe teh sing horeng ingon-ingon Bah Armadi kurang ajar. Hayu urang bakar Bah Armadi dah. Ayo. Riuhna para wargi harita geuneuk pisan ningal Bah Armadi. Nanging nalikana bade gibung ngarempug Bah Armadi, Mang Tatang jeung Mang Darta mengahalangan para mitra. Sabar sadayana sabarnya. Lain tandingan urang sadaya kabeh. Ieu Bah Armadi teh keun urang serahkeun wae ieu ka Wah Haji Sobari nya para wargi. Geus sabar. Nya harita wargi ge janten nurut. Ningalikeun we ka Haji Sobari nu keur palugon jeung kelong wewe. Teu disangka harita ngadadak katingal aya hiji sepuh panganggona ku jubah bodas hiber ti arah wetan. Nyabet ka eta kelong ku tasbih kayuna, nya si kelong ge ngadadak kabakar. Lajeng dibawana hiber. Teuing hiberna ka mana para mitra? Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Para wargi ge gibung ngadeuketan deui Haji Sobari. Waji tupi tadi saha eta teh wa? Kiai Nawawi keleweng kulon. Kiwari jebantuna eta jin pikeun dibui ka tempat melangkung bunyi dugi ka poe akhir. Kocapna Haji Sobari ngawartosan yen nu nganggesan palugon harita teh Kiai Nawawi ti leuweung kulon. Bari mantun si eta jin nu bade dibuikeun deui di tempat anu jauh jeung buni, dugi ka poe akhir moal aya deui nu nyalametkeunana. Sobari, urang ajar. Siang geus karuksa kabeh rencana dewek. Ya rasakeun kumaneh deui. Kukilatna cara Bah Armadi norolongkeun keris ke arah Haji Sobari. Nanging kurikatna oge si keris teh ditewak ukur kuramona jeung dibalikeun ka Bah Armadi dugi nuncep si keris teh kana tikoro Bah Armadi sorangan. Bah Armadi kabadi ku gaman sorangan para mitra. Dugi gampang nah harita awak Bah Armadi saibarat kertas anu kaduruk. Ngadadak tutung jeung ngebul dugi kan nyelenget ka ambe tutungna daging kiwari. Oleh Wah Haji menang. Oleh Haji Sobari menang. Sorak-sorakan harita para wargi teh dumehna Bah Armadi geus eleh ku cara palugona Haji Sobari. Nya singgetna kiwari wargi teh janten tenang deui sareng bingah. Sadaya dalang kagorengan geus teu aya deui. Nya harita oge Haji Sobari lajeng nyauran ka Laraswati supados kapayun. Laraswati, cobi kapayun kan dieu geulis. Lajeng Laraswati kahareup ngadeukeut ka Haji Sobari. Kah Wah Haji. Tembalna baritos dipayuneun Haji Sobari. Cobi kaluar teken bulu kelong wewe teh geus. Laraswati reuas. Dume Haji Sobari tiasa terang. Kitu deui Mang Tatang. Nembe terang Laraswati ngagaduhan bubuk kelong wewe. Lajeng Laraswati ge ngarampa pesakna dikaluarkeunana sakeupulan bubuk kelong wewe harita. Lajeng dipasihkeun ka Haji Sobari. Ieu buuk kapayunna bakal janten deui hal nu sami mun teu dimusnahkeun. Ku kitunya ku bade dimusnahkeun ieu teh. Lajeng si buuk teh diaoskeun doa. Nyaku aneh si buuk teh kabakar harita keneh dugi ngajadi lebu.
Kiwari carios lemburengku geus teu aya deui kapayuna korban anu dirawu kelong. Nu janten ayana cukang lantaran Haji Sobari anu tos nulungan para mitra. Nya sakitu oge carios tamatna dongeng kelong wewe teh para mitra. Hapunten tina samudayaning kalepatan ti sim kuring. Mangga urang antosan wae deui carios anyar anu bakal dipedar di ieu channel Encing Adnan Dongengnya para mitra. Hatur nuhun kasadayana mitra kaum dangu anu tos satia manco sareng komen oge subscribe-na. Sim kuring Encing Adnan ngaturkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.